Assalamualaikum sampurasun. Punten aya jamin teu? Rampes. Geuning aya sema sumanggalinggi. Iya. Mangga. Ke ieu teh enggal tumaros. Ieu teh saha? Ti mana? Angkat ka mana? Mulih ti mana? Sareng aya pikir saeun naon? Sim kuring Kipakacar ti Sindang Kasih. Jauh datang ka dieu teh keur ngudag hayam leupas ti kandang. Rek ditewak ngadon ngagarapak. Digabruk eta kalah ngapung. Diberik ya ku sarerea nepi ka panayagan milu, da teu kaberik. Ngapruk gunung, mapai desa. Saurna mah ngadon anclog ka palih dieu. Hayam naon? Ari hayamna mah hayam pelung. Hayam pelung? Heeh. Kumaha rupina? Sareng kumaha ciri-cirina? Si hayam teh kasep henteu, goreng patut teuing henteu. Ya meujeuh lah. Tapi can jadi siih. Kantenan macokan bari maraban matuna tina sagalana. Gitu? Muhun. Aya hayam teh. Alhamdulillah ari aya mah atuh. Ciri-cirina sami Nya. ngadon kongkorongok di dieu. Alhamdulillah. Disieuhkeun teh kalakah ngabintih. Ulus ya. Rek di kurungan sieun pamali. Heeh. Sieun disangka maling hayam. Ulah bari naginya. Kalersan di dia aya hayam bikang. Alas ya. Ayo we kokotak neangan sayang. Nya. Atuh ye, pami kitu mah kumaha lamun hayam teh urang kandangan ngarah gancang arang dogan. Setuju gitu mah? Setuju. Deal sia. Deal. Deal. Tapi buragiru bisi ditewak ku care. Aduh, benar pisan. Tapi kumaha carana ngurunganana? Kela. Tah, ngurunganna mah gampang. Sim kuring boga jimat. Naon tah? Nah, iya. Naon eta? Jimat sakti sok dicacandak siang jeung wengi. Dikumbah saban kacai. Sok hudang ari janari. Lumayan kercocokan si Nyai. Aman. Bisaan si eta. Tah kitu abdi oge sakmi. Di dieu ge boga nu kitu. Aya jimat. Aya jimatna teh nu kieu. Tah aya Naon eta? si gowok si raheut heubeul. Ieu teh lambang kawanitaan. Coet namprah tumarima. Paranti akang hanaang. Aya deui panginten nya. Tuh tingali rujak uleg, rujak kacang. Ti beurang jeung ti peuting urang cina jogol dina luhur ranjang. Ari kitu mah atuh turuk-tuk hayam kametu. Purah nutu, purah ngejo. Purah ngasakan baligo. Wilujeng gaduh minantu. Saya repak, saya repok, saenggalna gaduh bojo. Saendan, sagedeng pare. Digantungkeun na lantayan. Dinten ieu teh dinten anu sae. Leres pisan. Hayu atuh urang bebesanan. Tutus langkung ke panghalang. Bobot sapanon carang sapakan. Wilujeng kanggo Septian. Wilujeng kanggo Neng Sucia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak permios. Mangga emprak anu rame alhamdulillah hatur nuhun.
kipa kacar kipalatu anu rengse mintonkeun kamodesanana sakali dihatur seun nuhun ka kipa kacar kipalatu.